Jujur barudak emang lain hoax jeung lain orang ngada-ngada orang init ka samsatnya ke rumah orang makakara dacan pernah orang boga atas nama mobil sorangan dari masa orang mah teu boga duit meuli cash langsung ti dealer dengan atas nama sorangan lain orang mah nyata meuli urut mobil urut gitunya otomatis kan KTP-na KTP batur ya jeung deui alamatna teu nyaho di mana neneangan ge teu puguh beuting pindah imah atau beting mahana ge teu mere KTP-na da sieun disalahgunakan atau segala macam. Samsat kudu memang kudu aya KTP asli. KTP asli bawaan anu boga mobil. Meh henteu nemak gitu. Bisa ieu pajak 5 tahunan ditemak mayar lah gitu intina mah nemak KTP lah. Berapapun itu biayana sok ku kalian tanyakan di samsat sabaraha nema KTP ke pajak 5 tahunan bisa gitu ngan anger ketika orang jadi BBN kan gitu mayar pajak mungkul engkena teh ieu mah orang kabar ti polisi deui nya jadi anger engkena teh begitu dicek di aplikasi Sambara teh langsung otomatis ku sistem nyata jadi tangan kalima progresif teh tah murah bakal ngesikeun cenah tiap tahun nya mau mungkin murah namun pajak setahun 2 juta kali 5 10 juta per tahun di mana anjing duit 10 juta per tahun keur kieu keur dahar ge susah atuh udah cenah mangase mah konten kreator boga gajihan ti Facebook ti YouTube heuh eta pake dahar da gawe mah ayeuna boro-boro ting neangan gawe da komo aing tanpa daksak ge hese neangan gawe lieur kitu nya geus we mah urang teh bieu teh balik heula teh samsat teh keur mikir-mikir neangan tamahna ngajual naon we atuh kebon-kebon mereka pajak gitu. Aya tambal mobil. Urang teh niat rek mayar gitu hayang da kamari aya pemutihan kaburu beres deui karena kunaon urang cenah mangase lain keur pemutihan atuh ngantri teu kabagian wae urang mah. Jadi begitu datang ka dieu teh jelema teh ngantri we da loba pisan atuh. Anu geus diproses oge can jadi saware komodi urang nu ngantri gitu. Jeung BPKB bakal lila. Sedangkan orang boga pangabutuh mobil dijual bingung sok keur mararneh eta nya matak kabijakan anu tos aya kanggo ka pangersana Bapak aing Bapak Deddy Mulyadi tulungan abdi tulungan ieu kumaha abdi hayang ngesikeun pajak tapi tong mahal teuing untuk Pak da ieu mah teu kaliwat abdi mah kan cuman niat rek mayar pajak 5 tahunan gitu tapi mobil atas nama batu da meuli urut da ti mana teu mah eta ge maksakeun da butuh keur ka itu ka dieu dan ngandalkeun kana motor mah capek abdi teh ngonten teh gitu.